Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng simkuring dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ieu simkuring baris ngadugikeun materi ngeunaan aksara Sunda. Kukituna, kumargi aksara Sunda mah panjang materina, kusimkuring bakal dibagi janten sababaraha sesi. Sesi kahiji ayeuna kusimkuring baris di pedar. Nanging sateuacanna urang wanuhkeun heula materina aksara Sunda, simkuring pun hayati mayang arum. Nah, sateuacan dilajeng kana materi, simkuring nada bantosanana supados langkung sumanget deui ngadugikeun pangajaran basa Sundana. Kanggo siswa-siswi simkuring utamina mangga dituturkeun heula atanapi di-subscribe, teras di-like atanapi dipikarsep, teras dibagikeun oge ka rerencanganna. Ulah hilap dibagikeun margi urang teh ulah bosen babagi ilmu pangaruh. Ya, saterasna kanggo dulur-dulur atanapi saderek anu kaparengkeun nongton ieu video, mangga anu teu acan subscribe oge mangga kusimkuring diantos. Nah, saterasna sateuacan kana materi oge, simkuring hoyong ngadugikeun tujuan ieu pangajaran. Tujuan ieu pangajaran teh diantarana nyaeta aya kahiji supaya urang mampu mikawaruh sajarah sarta kamekaran aksara Sunda. Saterasna, mampu nataan wangun aksara Sunda kalawan bener, mampu nitenan wangun aksara Sunda, mampu nataan rarangkeun atawa pananda sora dina aksara Sunda, mampu ngagunakeun rarangkeun aksara Sunda, mampu nuliskeun aksara Sunda kalawan bener, mampu maca bacaan aksara Sunda sareng anu pamungkas nyaeta urang sangkan mampu nyieun kreasi aksara Sunda. Nah, sapertos kitu nya. Janten urang diajar teh kedah gaduh tujuan. Tujuanna naon? Nyaeta tadi anu parantos di tataan ku simkuring. Eta tujuan pangajaran dina aksara Sunda. Nah, saterasna urang langsung kana kamekaran jeung sajarah singkat aksara Sunda. Naon ari kamekaran? Kamekaran teh nyaeta perkembangan. Janten urang kedah terang kumaha perkembangan aksara Sunda, kumaha sajarah aksara Sunda. Nah, simkuring di dieu bakal ngadugikeun kumaha kamekaranana sareng sajarah singkat aksara Sunda. Mangga nya urang tongton sasarengan. Saterasna, nah, urang Sunda teh, ya, urang Sunda ngagaduhan kaparigelan maca sareng nulis aksara teh ti iraha nyaeta ti abad ka-5 Masehi. Abad ka-5 Masehi teh iraha nyaeta nalika masih Karajaan Tarumanagara. Satuluyna nema kana ieu nema kana Karajaan Sunda, teras Karajaan Pakuan Pajajaran Galuh dina abad ka-8 dugi ka-16 Masehi. Janten urang Sunda teh gaduh kaparigelan maca jeung nulis teh ti abad ka-5 dina Karajaan Tarumanagara ditema ku Karajaan Sunda, Karajaan Galuh Pakuan Pajajaran dina abad ka-8 dugi ka-16 Masehi. Saterasna, nah, ieu teh dibuktoskeun ku ayana titinggal karuhun tinggal sejarah anu primer nyaeta mangrupi naskah kuno sareng prasasti. Sapertos kumaha prasasti sareng naskah kuno teh urang ditingal ya. Nah, kusimkuring ieu ngahaja di pedar ngeunaan prasasti di Jawa Barat, anu aya di Jawa Barat sareng anu di Banten. Nah, kumargi ayeuna mah Banten atos misah, janten sanes Jawa Barat deui, janten kusimkuring diserat prasasti di Jawa Barat sareng Banten. Nah, aya prasasti Ciarutan, anu saterasna aya prasasti Kebon Kopi, aya prasasti Koleangkak, aya prasasti Pasir Awi, prasasti Pasir Muara, prasasti Tugu, prasasti Cidangiang. Tah, malih aya oge Piagam Kebantenan ya. Teras aya oge prasasti Geger Hanjuang anu di Tasik. Saterasna aya prasasti Astana Gede Kawali di Kawali Kabupaten Ciamis. Nah, ieu mah sakilas wawanohan heula sareng prasasti nu aya di Jawa Barat sareng Banten. Engke upami aya kasempatan insyaallah kusimkuring dibahas ngeunaan prasasti-prasasti ieu, ngeunaan eusina ya. Nah, saterasna kusimkuring bakal dipasihan
Contoh prasasti. Nah, kusim kuring ngaja di pasihana prasasti kawali supados saderek tiasa ningal wangun aksarana langkung jelas aya aksara Sunda kuno. Cobi ditingali prasasti hiji. Nah, ieu prasasti hiji gambarna sapertos kieu. Kusim kuring moal dibahas oge ngeunaan eusina, engke mudah-mudahan aya kasempatan urang ngabahas ngeunaan eusi tina prasasti kawali. Sapertos kumaha ieu teh dibacana? Geuning sapertos kieu tulisanna, naon ieu eusina? Nah, engke urang dibahas nya. Nah, saterasna aya prasasti 2. Prasasti 2 Sanagri Kawali sapertos kieu aya tulisanana upami saderek kantos amengan atanapi wisata sejarah ka Astana Gede Kawali anu aya di Ciamis, tangtos saderek pernah ningali aya batu-batu seueur pisan, aya sababaraha jenis batu prasasti. Jadinya aya tulisan ngigunakeun aksara Sunda kuno. Nah, ieu teh nyaeta prasasti Kawali, prasasti 2. Saterusna aya prasasti 3. Nah, prasasti 3 sapertos kieu engke kusim kuring dibahas oge nah aya gambar kembang di dinya. Nah, mudah-mudahan ya sim kuring sempat ayeuna mah urang fokus heula kana sejarah Kamkaran tadi. Saterusna ieu tah aya naskah kuno nu make aksara Sunda. Aksara Sunda naon nya? Aksara Sunda kuno tangtosna. Saterusna aya naon wae Amanat Galunggung contona, aya Sanghyang Siksa Kandang Karesian, Carita Parahyangan, Carita Ratu Pakuan, Kawih Paningkes, Jati Niskala, Sanghyang Raga Dewata, Dharma Jati sareng Jati Raga. Nah, ieu contoh naskahna ya. Aya contoh Carita Parahyangan, Fragmen Carita Parahyangan, Kisah Bujaga Manik, Ratu Pakuan. Eta contona. Aya oge contoh nu sanes. Nah, sapertos kieu ya bilih siswa-siswi simkuring atanapi saderek anu teu acan uningan ngeunaan naskah ku simkuring di pasihan gambarna. Saterasna ieu nya patarosana. Nah, urang kudu diajar aksara Sunda. Ya, naon sih alasanna urang kudu diajar aksara Sunda? Kahiji, nah alasan urang kudu diajar aksara Sunda teh nyaeta, nah kareueus tur jati diri urang Sunda. Naon ari kareueus? Kareueus teh lamun bahasa Indonesia mah nyaeta perasaan bangga. Ya, perasaan bangga salaku urang Sunda, ngarasa reueus urang salaku urang Sunda ya. Nah, saterasna aya nu kadua, ciri mandiri jati bangsa. Ciri mandiri jati diri bangsa. Kunaon bet disebut ciri mandiri jati diri bangsa? Nah, ayeuna urang bahas. Ciri. Nah, ciri hiji bangsa teh nyaeta boga basa jeung boga aksara. Urang kudu reueus salaku urang Sunda sabab urang teh boga ciri. Cirina naon? Basa jeung aksara. Lamun basa jeung aksara geus teu digunakeun berarti urang geus teu boga ciri hiji bangsa. Nah, otomatis bangsana oge lalaunan bakal leungit lamun basa jeung aksarana henteu digunakeun. Tadi deh ciri mandiri. Mandiri itu ciri anu khas, jati diri bangsa. Bangsa mana? Urang Sunda. Urang Sunda gaduh aksara Sunda. Ayeuna sapertos urang Jepang gaduh ciri. Cirina aksara Jepang nyaeta hiragana, katakana, kanji. Nah, urang mah gaduh ciri nyaeta aksara Sunda kaganga. Nah, sapertos kitu jadi urang kudu ngamumule, kudu daek diajar, kudu daek naon nyobaan nulis nganggo aksara Sunda. Malah diwajibkeun salaku urang Sunda bisa nulis maca aksara Sunda. Lantaran tadi lambang kareueus jeung ciri mandiri jati diri bangsa. Kukituna hayu urang diajar sasarengan, tonton videona dugi kaberes, teras ulah hilap latihan nulis aksara Sunda. Engke bakal dibahas kumaha cara nulisna. Ayeuna mah urang medar ngabahas ngeunaan kamekaran sareng naon sajarah singkatna heula. Saterusna nah anu saterusna aksara nu pernah digunakan ku urang Sunda. Nah, ayeuna urang ngebahas ieu. Aksara nu pernah digunakeun ku urang Sunda teh sanes
aksara Sunda kuno unggul atanapi aksara Sunda anu ayeuna aksara Sunda kageunga sanes. Tapi aya sababaraha aksara nu kungsi hirup di tatar Sunda anu kungsi hirup kungsi digunakeun ku urang Sunda. Aya naon we eta teh? Mangga urang tingali sasarengan. Anu kahiji aya aksara Pallawa jeung Pranagari dina abad ka-5 nepi ka abad ka-7 Masehi. Periode kauningan aksara Pallawa teh mangrupi aksara indung tina sanes basa aksara. Aksara-aksara daerah anu aya di Nusantara nya. Engke urang bakal ngabahas eta upami aya kasempetan. Saterusna aya aksara Sunda kuno nyaeta dina abad ka-14 nepi ka abad ka-18 Masehi. Aya aksara Jawa atau cacarakan dina abad ka-11 ti abad ka nah ieu periode kauningan oge ti abad ka-11 teras diteraskeun deui dina abad ka-17 nepi ka abad ka-18 Masehi. Nah, kunaon bet aya aksara Jawa lantaran urang Sunda teh kantos dijajah ku Mataram. Ari Mataram teh Jawa janten upami urang dijajah tangtos si penjajah teh nyandak kabudayaan, nyadak adat istiadat, janten salah sawiosna nyaeta kabudayaanna nyaeta nulis aksara Jawa atanapi cacarakan. Nangke urang ngabahas ngeunaan eta nya mudah-mudahan secara khusus, tapi ayeuna mah urang sakilas wae namina oge sejarah singkat. Saterasna nah aya aksara naon deui? Aya aksara Arab atanapi pegon dina abad ka-17 nepi ka abad panengah abad ka-20 Masehi. Janten aksara Arab di dieu teh aksara Arab anu Arab Sunda maksana teh pegonnya janten eusina mah bacaanna mah ku basa Sunda tapi ditulisna nganggo aksara Arab atanapi pegon. Tata tulisna oge benten nya janten pananda sorana sapertos kumaha benten. Engke mudah-mudahan sami ieu oge urang tiasa ngabahas ngeunaan aksara pegon ya. Saterusna aya cacarakan deui dina abad ka-18 nepi ka abad panengah abad ke-20 Masehi. Nah, cacarakan deui wae nya. Saterusna aya aksara Laten anu pamungkas nyaeta dina abad ka-18 nepi ka Kiwari. Ayeuna masih digunakeun nyaeta nggunakeun aksara Laten. Nah, gitu. Sapertos kitu janten aksara-aksara anu kungsi hirup di tatar Sunda teh henteu mung saukur aksara Sunda, tapi aya oge sababaraha aksara. Ieu teh henteu lepas tina hal-hal naon kahirupan urang Sunda anu kantos dijajah lah atanapi kumaha engke urang sasarengan dipedar dina bahasan anu sanes. Mudah-mudahan aya kasempetan. Saterusna ieu. Nah, Kiwari diwanohkeun deui aksara Sunda nu kungsi dipake dina abad ka-14 Masehi nepi ka abad ka-18 Masehi. Emut keneh teh tadi naon aksara Sunda naon? Aksara Sunda janten disebutkeun. Aksara naon anu hirup dina abad ka-14 Masehi nepi ka abad ka-18 Masehi? Nyaeta aksara Sunda kuno ya. Aksara Sunda kuno diwanohkeun deui wangunna nyaeta sige kumaha wangunna? Sapertos kieu. Dinamian aksara Sunda kaganga. Nah, sapertos kieu nya diwanohkeun deui aksara Sunda anu kungsi dipake dina abad ka-14 Masehi nepi ka abad ka-18 Masehi. Naon eta teh tadi aksara Sunda kuno. Naha dina wangunna anu sapertos kieu, naha kalah jiga kieu, naha kalah aksara Sunda kaganga anu dikenalkeun, nu diwanohkeun deui. Ieu alesanana. Nah, urang tinggal sasarengan. Janten naha henteu aksara anu asli tina prasasti jeung naskah anu diwanohkeun. Lantaran sangkan leuwih praktis tur gampang ngapalkeun jeung nuliskeunana. Nah, bet kitu nya. Nah, aya dadasar modifikasina. Jadi aya alesanana. Naon alesanana? Nah, ieu alesanana. Anu kahiji, wangunna tetep diluyukeun kana aksara Sunda kuno sangkan kajaga keaslianana. Nah, wangun-wangun anu tadi teh nya bentuk-bentuk anu tadi teh aksara Sunda kaganga teh tetap diluyukeun atanapi disesuaikeun kana aksara Sunda kuno sangkan kajaga tadi keaslianana sok sanajan dimodifikasi tapi ari bentukna mah henteu jauh tina aksara Sunda kuno. Sapertos misalkeunna huruf K
dina aksara Sunda kuno bentukna sapertos kieu. Ka dina kaganga jiga kitu tah eta teh henteu tebih mung dimodifikasi sakedik janten henteu jauh tina aksara aslina. Nah engke babandingan aksarana urang damelkeun videona supados ngartos atanapi janten bahan pangaweruh nya, janten ilmu pangaweruh kanggo urang. Anu kadua, alasan anu kadua nyaeta wangunna basa jan sangkan gampang ditulisna. Nah, jantan ieu teh naonnya istilah nama nyederhanakeun atanapi supaya ngagampang leuwih gampang, leuwih sederhana urang nulisna. Janten upami dianggap standar mah standarna lah kitu nya. Jadi upami misalkeunna urang hoyong nulis atanapi hoyong maca aksara Sunda kuno, dasarna teh urang kudu bisa heula aksara kaganga sapertos kitu. Jangan upami urang tos bisa aksara Sunda standar, aksara Sunda kaganga, tangtos urang moal hese-hese teh yang diajar maca atanapi diajar nulis aksara Sunda kuno. Janten ieu teh bentuk lebih sederhana tina aksara Sunda kuno. Nah, saterusna sistem nuliskeunana ku cara misahkeun kecap per kecap. Janten upami dina naskah atanapi prasasti mah anu ngagunakeun basa Sunda kuno sareng aksara Sunda kuno, janten teu aya spasi. Kecap per kecap teh henteu jeda henteu dispasi upami aksara Sunda ayeuna mah aksara Sunda kaganga anu tos dimodifikasi tadi. Janten kecap per kecap teh dipisahkeun nganggo spasi nya. Janten upami misalkeunna nulis kuring indit ka pasar, kuring spasi indit spasi ka spasi pasar. Upami dina naskah mah atanapi ngagunakeun aksara Sunda kuno dihijikeun kuring indit ka pasar teu aya spasi seperti itu ya. Saterusna ejahana disaluyukeun kana basa Sunda Kiwari. Nah, jelasnya ejahana disesuaikan atau diluyukeun kana basa Sunda Kiwari. Janten henteu terpaku atanapi cicing dina hiji ejahan kuno, janten disesuaikan atanapi diluyukeun sareng basa Sunda Kiwari. Saterusna mibanda unsur kaendahan atanapi estetika jeung kaligrafi. Janten aksara Sunda anu kaganga tadi teh nyaeta ngabogaan atanapi mibanda unsur kaendahan. Janten endah upami dibaca atanapi ditingali. Malah tiasa dimodifikasi deui janten kaligrafi ya langkung endah deui. Janten si aksara eta teh tiasa didamel atanapi tipografina seperti itu. Saterusna daftar abjadna ditambah ku kandaga kecap basa Sunda Kiwari. Nah, daftar abjad di dieu teh jadi daftar aksarana teh henteu matok kana ejahan atanapi kecap-kecap dina basa Sunda kuno wae, tapi ditambihan ku misal kecap-kecap serepan nya. Upami misal nulis flu kan nganggo F. Nah, upami dina aksara Sunda kuno mah teu aya F, ayana P, pa ya. Janten upami dina aksara kaganga mah aya F atanapi fa ya. Janten upami nulis flu tiasa nganggo F atanapi ZA za. Nah, itu daftar abjadna ditambahan ku kandaga kecap basa Sunda Kiwari janten henteu kaku sapertos kitu. Janten aya huruf fa, ka, ki, a, ZA, za, terus sa, xa, seperti itu. Fa, vi, a, dan sebagainya. Sareng sajabina. Nah, engke urang nitenan aksara-aksarana. Saterusna aya tanda baca ngagunakeun tanda baca dina aksara Laten. Jadi aksara kaganga mah tanda bacana ngagunakeun tanda baca sami sareng tanda baca dina aksara Laten. Aya titik, koma, aya kekenteng teh tanda kutip ya. Kekenteng terus panyeluk teh tanda seru, aya tanda tanya, tanda kurung sareng sajabina gitu ya. Janten tanda baca mah diluyukeun atanapi disamikeun sareng tanda baca dina aksara Laten. Saterusna bisa ditulis atau diketik make alat cetak modern atau komputer atau laptop. Nah, ieu oge aksara Sunda kaganga teh tiasa dicetak modern lantaran kunaon bisa dicetak atanapi diketik dina komputer atau laptop lantaran aksara Sunda kaganga mah atos didaftarkeun ka Unicode. Naon eta Unicode engke bakal dibahas tonton we dugi kaberes ya. Nah,
Saterasna ieu tah papayung aksara Sunda. Papayung teh nyaeta payung hukumna ya, payung hukum aksara Sunda teh aya dina Perda nomor 5 tahun 2003 sareng SK Gubernur Jawa Barat. Unina teh atanapi kalimatna teh nyaeta netepkeun yen aksara Sunda anu bener nyaeta aksara Sunda kaganga atawa sok disebut oge aksara Sunda ngalegeuna. Janten aksara anu digunakeun dumasakana Perda nomor 5 2003 sareng SK Gubernur Jawa Barat nomor 434. Nah, aksara anu digunakeun teh anu naon, aksara anu dipake atawa anu bener teh nyaeta aksara Sunda kaganga atawa disebut oge aksara Sunda ngalegeuna. Tuh ya, anu tadi parantos dicontohan ku simkuring gambarna di pasian terang anu dina bentuk poster tadi ya. Nah, saterasna aksara Sunda Kiwari. Nah, kumaha yeuh aksara Sunda Kiwari teh? Ya, aksara Sunda kaganga teh ayeuna dianggokan naon, kumaha kaayanaana, kumaha kedudukanana, sanes kedudukan atunya ayeuna kumaha sih digunakeunana atanapi dianggo naon wae nyaeta salah sahijina digunakeun dina ngaran jalan. Nah, saderek kantos ningali aya plang-plang jalan di Kota Bandung. Salah sawiosna aya nu ngagunakeun aksara Sunda ya. Ku saderek engke tiasa dibaca. Nah, eta teh aksara Sundana atos leres atanapi teu acan. Kumaha cara terangna eta leres atanapi henteu? Ku cara urang diajar kumaha cara nulis, kumaha cara maca aksara Sunda anu leres sareng tepat. Sapertos kitu ya. Jadi engke saderek tiasa terang ya. Nah, nami-nami jalan anu nganggo aksara Sunda di Bandung teh atos leres atanapi teu acan. Sapertos kitu ya. Saterasna Nah, digunakan pikeun nuliskeun ngaran lembaga ya. Salah sahiji naon nya wangun kamakaran aksara Sunda Kiwari teh nyaeta geus loba lembaga-lembaga anu nuliskeun ngaranna ngagunakeun aksara Sunda upamana wae urang tinggal Museum Sri Baduga di Bandung. Aya tulisan Museum Sri Baduga. Nah, eta ngagunakeun aksara Sunda atanapi di perpustakaan, atanapi di bandara. Nah, di bandara aya aksara Sunda sakediknya di Bandara Husein, pami telepatna. Terus di mana deh nya misal di dinas pendidikan. Nah, engke saderek tiasa maca aksara Sunda eta. Terus tiasa terang oge eta teh tos leres atanapi teu acan. Upami tos leres, oh berarti atos we leres gitunya teu kedah dikritisasi tapi upami misalkeuna lepat keneh urang wajib ngemutan yen eta teh aksara aksara Sundana masih keneh lepat. Margi engke era ya dibaca ku tamu misalkeuna teh atawa dibaca ku turis. Nah geuning urang Sunda teh sakitu anu bogana aksara Sunda tapi geuning nulisna salah keneh. Nah, ieu teh penting pisan saderek tiasa aksara Sunda supaya tiasa ngabenerkeun anu salah gitu ya. Tiasa ngawartosan anu teu acan terang sapertos kitu. Mali simkuring kantos ningali dina bandros ya, beus bandros aya aksara Sunda masih keneh lepat. Engke saderek tiasa ningali lah ya leres atanapi henteu upami tos diajar. Ku kituna manteng teras dina video-video pangajaran bahasa Sunda simkuring ya. Saterasna, nah mimiti diajarkeun di sakola-sakola. Saderek oge di sakola tangtos diajarkeun aksara Sunda ku guruna. Tapi hanjakal teu sadaya guru tiasa aksara Sunda nya. Mudah-mudahan kapayuna mah guru-guru bahasa Sunda teh langkung parigel langkung maher deui maca nulis aksara Sunda supaya murid-muridna langkung sumangat diajar margi dicontohan ku guruna sapertos kitu ya. Saterasna, nah Unicode tadinya saur simkuring aksara Sunda teh tiasa ditulis dina naon tiasa diketik dina komputer atanapi laptop lantaran ayeuna Unicode. Nah, jadi urang tiasa nginstal software aksara Sunda dina laptop atanapi dina komputer. Nah, kumargi, nah dina bulan April 2008 geus resmi diasupkeun kana Unicode. Jadi aksara Sunda teh resmi diasupkeun kana Unicode dina bulan April 2008. Jadi
Ku kituna urang tiasa nginstal software aksara Sunda, satus kitu urang tiasa ngetik dina komputer atanapi laptop urang, nyaeta ngetik aksara Sunda. Naon ari Unicode? Nah, ieu nya Unicode nyaeta salah sahiji lembaga independen anu ngadeg tahun 1881 diadegan ku pausahaan komputer di dunya. Ieu lembaga anu nyieun standar eh, encoding karakter set dina sistem komputer anu bisa nampilkeun aksara Sunda dina komputer. Urang ngainstal aksara Sunda tina internet. Jadi Unicode teh nyata salah sahiji lembaga independen. Ya, lembaga independen anu diadegan tahun 1881. Nah, ieu lembaga teh tadi anu nyieun standar encoding karakter set. Jadi ku ayana diasupkeun kana Unicode, urang tiasa ngainstal software, urang tiasa ngetik aksara Sunda dina laptop atanapi komputer. Siga kitu ya. Saterasna. Hmm, sakitu hati simkuring, nuda jembar hapuntenna bilih aya kalepatan. Ku simkuring mangga dibuka sesi sawala atanapi diskusi, atanapi bade naros, mangga di kolom komentar. Bersambung karena video salajengna ya, mudah-mudahan saderek sadayana henteu bosen diajar ngeuna anak sel Sunda. Henteu bosen nonton video pangajaran ti simkuring. Bersambung karena video salajengna. Ulah hilap, ulah bosen-bosen nonton pangajaran bahasa Sunda ti simkuring. Saterasna simkuring oge nyantumkeun atanapi nyatet daftar pustaka, bilih bade nyerat atanapi bade maca langsung tina sumberna. Mangga ieu aya daftar pustakana supada simkuring oge teu dianggap plagiat janten ku simkuring diserat daftar pustakana. Saterasna sakitu wae ti simkuring. Hatur nuhun parantos nongton dugi karengse, anu teu acan subscribe mangga di-subscribe sareng dibagikeun ka rerencanganana. Ulah hilap di like oge. Dibagikeun saseuseureurna margi urang ulah pernah bosen babagi ilmu pangawaruh. Hatur nuhun ti simkuring ulah era nyarita ku basa Sunda. Hurip Sunda. Sampurasun.